Lamun dikirakan kurang syukur karena nikmat ya Allah, ditambah-tambah kenikmatan. Bentuk hal apapun kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita tidak bisa melihat. Mual tiasa kaetan nikmat ya Allah atas turunkan ka urang. Tong ngitang-ngitang nikmat ya Allah ka urang, kurang etan ti urang ka Allah tos kumaha robah sikap urang sadaya. Sadacan muji syukur ka nikmat rahmat yang salap ka nabi dan para ulama para sahabat. Muji syukur ka nikmat Allah. Firman Allah wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Lamun urang ngitung-ngitung nikmat ya Allah, la tusuha moal tiasa ka itu. Moal sallallahu. Nikmatan saja urang, nikmat cepil urang, nikmat pangamu urang, nikmat penangan urang. Mata kurang jangan banyak mengeluh kekurangan hal apapun yang padahal mata kurang mau syukuran. Laras ya. Mata syukur ulama an nikmatu majhulatun, nikmat dari perkara sama. Tidak melibat di mana geus teu aya namanya kanyahoan. Aya guru urang kirang lengok depung ka guru, setelah meninggal guru namanya kanyahoan. Ilmu masih kena seueur anu ngawuruk, urang terlena terhadap ilmu setelah meninggal teu aya ilmu namanya sehat badan urang teu emut, soca urang tiasa ningali teu emut, terus surem soca urang namanya emut kana kanikmatan. Keur aya orang tua, urang mengenal orang tua, seueur teu ngawaro, setelah meninggal orang tua baru kanyahoan deui kieu geus bapa mah. Geuring ieu geus kolot. Urang keur gaduh artos rada seueur, teu emut, setelah tos seueur, artos anu seueur lamun jadiah ka masjid mun nikmat. Kenikmatan. InsyaAllah, mudah-mudahan langsung tiasa syukur nikmat ya Allah, amin.